Bagja merupakan hal dipikahayang ku unggal jalma. Saha nu teu hayang bagja? Teu aya jalma nu hayang sangsara. Tapi naha kuring sok ngarasa teu bagja. Naha kuring sok ngarasa teu tenang. Naha sabab harta kuring kirang seueur. Atanapi imah kuring kirang ageng. Henteu. Kuring sok ningali jalma anu teu boga seueur harta. Kuring sok ningali jalma anu hirup di imah anu leutik. Tapi aranjeunna bagja. Teras naon nu nyebabkeun kuring teu ngarasa bagja? Naon nu nyebabkeun kuring teu tiasa ngarasa tenang? Harta kuring seueur, imah ageng, sadaya nu kuring boga pikeun usaha kuring sorangan. Sadaya nu kuring boga pikeun usaha kuring sorangan. Kuring hilap hiji hal anu penting, hiji hal anu mangrupakeun kunci pikeun kabagjaan. Kuring henteu kantos syukur pikeun naon wae nu kuring boga. Kuring henteu kantos syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu tos ngasihan kuring seueur rezeki. Kuring sibuk teuing ngumpulkeun harta, ngaageungan imah nepi ka kuring hilap bersyukur.